Jadi kieu Din Kumaha bah? urang nelponan ka maneh teh urang butuh keur digawe Oh betul digawe? Kamana Burkoli di Cikarang menang sabaraha kilo? Menang sekitar setengah. Heeh. Mah matak urang nanya teh hampura tapi ada. Ada can aya ditu ge can cair di pasar ge. Aduh aing kumaha euy. Can aya. Tuh, kelah lamun cair di pasar. Dan nu masarkeun ge lain urang jauh. Jadi kumaha atuh? Kayak ngadogoan heula anu nyairkeun heula ka pasar. Kabarnya can cair. Oh, ngadogoan bon. Ngadogoan bon. Kayak transfer cenah kitu. Karunya digawe. Oh, tenang we, tenang lah. Sedang hutang sakitu, tenang. Lain ieu lah kudu digawe siapa nama ieu teh. Oh, da. Assalamualaikum. Salam. Mending aing tah euy datang. Tah. Tah, ieu nyairkeun ge ieu. Nyarikeun mani nyarikeun naon? Burkoli. Mana duit tak? Ya yang nginjem lah ke Sabah. Nginjem halak kumaha tuh. Yang itu dipake orang ditagih ku Sabah. Apaan? Sok, diuk, sok. Ya, kumaha ada gawe bisa sana kumaha bayar. Hei, urang teh ngadogoan ti si Udin larang Burkoli. Heuh, urang ngadogoan ti mana, Jang? Ngadogoan di Sabah. Aduh. Asal lieur aing teh ieu. Larang gawe sabar pocan dibayar. Lieur oge. Tuh kieu atuh Din beneran urang lagi ka Udin aya keur bayar okir. Hah? Gitu. Keur bayar okir, urang lagi deui kan. Heuh, eueuh, apa diokir? Ayo okir mana? Sabah. Salieur aing teh. Iya, repan kitu mah Jadi carana. kumaha mah? Lain naon teh garana yang tilitukeun kajauhan ka dengi enak. Jelaskeun, Bah. Ieu teh. Kumaha? Heuh masalah duit, urang teh ngebon heure. Ladang Burkoli jual ka Udin. Dikilokeun. Heuh urang teh butuh keur digawe, nagih ka Udin. Heeh. Ari Udin duitnya di saha? Diokir. Tuh. Okir. Heuh okir kumaha tuh make mana? Wah, pengen nyulik cokot duit ya, Abah. Ana gawe. Nang gawe. Oh, Bukan nang gawe. Heeh, jadi siapa? kita kali teh masih anggus teh. Siapa bukan gawe? Geus kieu ya kurang dibere injem. Tuh, diberi pule. Dibere injem 100.000. Tuh, suluder. Suluder. Temen ieu. Bereskeun heula. Tuh kan disakuan. Eta duit kan dia kan Oh, ada Burkoli sih. Ada Burkoli. Kumaha? Masalah pan bedah hutang. Nanti punahnya. Punah. Pokona mah Ieu. naon Pak? Pan sia boga hutang ka aing. Oh, benar. Salah banyak punah. Ya, punah tuh baik. Aman. Alhamdulillah pan aya keur meuli udud. Aya. Tong kakek udah, Abah. Naon? Maka aing boga hutang. Adang naon? Hutang. Gawe can dibayar. Alah, sesana. Sesana. Pokona itu keur si okirnya. Heeh. Kan bayar. Bayarkeun. Bener. Jadi punah atuh nya. Abah teh boga hutang. Oh, siap. Boga hutangnya. Ya. Kita boleh nya. Siap nya. Eta sa tawar sakuan deui. Tahu itu. Apa eta duit menang injem ti urang? Mana bayar? Heuh. Menang injem di saya eta Jang. Ulai. Ada sambutan. Ya bikeun atuh ule atuh. Menang injem di 100 tadi. Aing mah. Beres, Mas. Beres kan? Tahu beres beres. Salaman mah. Jadi, ulah teh para petugas hutangnya. Ulah jadi hutang. Ulah benernya. Berpelukan. Ayo ngobrol wae mumpung halodo ya. Bege heula tuh Urang mangken deui ya. Ke heula. Urang gaskeun mumpung aya waktu. Atur nuhun heula nya. Oh, ngatur nuhun. Ayo makasih. Ngaduan lokasi tempat bahaya nya. Ya, bahaya ya. Sadangan euteurana katampil alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, Jamu terus ya. kadang wargi ieu nya. Aduh. Mohon untuk bantuannya. Like, subscribe, komen, baru negeri channel aja support. Oke, launching di tewel tah nanti acan. Supados aya video-video anu engal. Ya, Teras katong teras. Produk siapnya baru negeri channel yes nya. Siap. Siap, Urak. Negeri channel. Yeah.